Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu hiji pasal. Faminal wajibi mangka tina sawarehna anu wajib khamsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat fil yaumi dina sapoe wal lailati sareng sapeuting dihijikeun janten sapoe sapeuting 5 waktos. Ad-duhru tegesna kahiji duhur. Wa waktuha sareng ari waktuna duhur. Idza zalat eta di mana-mana lingsir. Naon asyamsu fanon foe. Ila masyiri dhilli kulli syai'in. Nepi kajadina kalangkang saban-saban perkara mislahu kana pantarna ieu perkara. Tapi upami di dieu mah sarua jeung eta perkara mangga. Ghairu dzillil istiwa'i salian kalangkang istiwa menceran. Wal asyru sareng kadua salat asyar. Wa waktuha sareng ari waktuna asyar mimba di waktu duhri eta tina sabada saepna waktu duhur. Ila magi bisyamsi nepi kasurupna panon poe. Wal magribu katilu salat magrib. Wa waktuha sareng ari waktuna magrib mimba di magi bisyamsi eta tina sabada surupna panon poe ila magi bisyafaqil ahmari nepi kasurup mega anu beureum. Wal isya'u kaopat isya. Wa waktuha sareng ari waktuna isya mimba di waktil magribi eta tina sabada waktu magrib. Tina sabada saep waktu magrib. Ila tulu il fajri nepi kabijil fajar. Wah lami imam. Asyodiki anu bener. Wa subuhu sareng ari waktu subuh. Wa subuhu jeung kalima subuh. Wa waktuha sareng ari waktuna subuh. Mimba di waktil isya'i eta tina sabada saepna waktu isya. Ila tulu isyamsi nepi ka bijilna panon poe. Patajibu mangka wajib naon hadhil furudu ieu pirang-pirang fardu pi auqatiha eta dina pirang-pirang waktuna hadhil fardu ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim baligin anu baleg akilin anu boga akal tohirin anu suci. Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu pamisah sahiji itunya pamisah sareng pasal anu tos kalangkung. Dina ieu pasal bade nguningakeun waktosna atanapi kawajiban urang sadaya terutamina nu dimuat di dieu salat anu 5 waktu. Paminal wajibi mangka tina sawarehna anu wajib. Was kamari teh nu dinganamian wajib teh dilakonan diganjar ditinggal disiksa. Nah, berarti lamun urang ninggalkeun salah sahiji anu 5 ieu bakal meunang ganjaran di mana-mana dilakonan ditinggal disiksa. Kajabi upami aya udur sapertikeun kumaha udurna teh
naon kusabab poho gitunya atanapi kusabab sare gitunya urang teu salat lohor emut-emut geus waktu asar gitunya sare eta mah kalabatkeun udur nanging kade sarena ulah geus manjing lohor gitunya. Jadi urang teh sare teh setengah 11 badai kaelulah upami di pasantren mah namina teh kaelulah gitu kulam sate acana duhur setengah 11 ari emut-emut coba makan waduh geus jam 4 ya malum kacapean gitu. Atanapi dina subuh nu raos mah kitu nya dina subuh tah ituna subuh urang teh kulam dina sabada isya teh atanapi ti jam 2 wengi teh ari emut-emut eta geus korongok hayam kitunya jam 7 jam 8 kalangkung salat subuhna tah eta kalabatkeun udur. Tapi ari kieu mah urang teh geus aya nu ngawartosan di masjid waktos kana subuh mungkantun 5 menit deui. Keheula bari ngomekeun simut keheula terus sakedeung deui kitu nya can adan gitu nah geus adan teh kila kaela can komat kitu nya ari can komat cuma lep teh emut-emut geus moncorong panon poe tah eta mah sanes udur dihaja kitu mah dihaja gitu. Itu ya 5 kewajiban nyata salat teh homsu sholawatin 5 pirang-pirang salat fil yaumi dina sapoe walailatin sareng sapeuting dina sadinten teh nyaeta diwajibkeun urang salat ku Allah 5 waktos dina sadinten sawengi asal muasal nama 50 gitu ya tapi diringkas janten 5 tetep pahala nama sami sareng berbanding ngalakonan 50 waktos dina sadinten sawengi waktosna pada melanana dikirangan ku Allah teh tapi pahala nama henteu dikirangan tetap sami sareng ngalaksanakeun 50 waktos dina sadinten sawengi Masya Allah upami 50 waktos sadinten sawengi itunya 5 waktos oke waduh urang teh hampir-hampiran gitu nya kawalahan matak paingan Nabi Musa kan Nabi Muhammad ya Muhammad umat maneh dibere 5 waktu kena dina sapoe sapeuting bakal luhlah gitu nya bakal luhlah mana anu 5 teh ad-duhru hiji salat duhur itu iraha ari waktuna duhur itunya ditangtoskeun waktosna anu 5 teh masing-masing wa waktuha ari waktuna duhur idza zalat di mana-mana lingsir naon asamsu panon poe gitunya jadi di mana-mana tos lingsir panon poe mangka tos keuna kana waktosna duhur. Nah ieu mah zaman kapungkur gitu teh aya can aya jam teh aya can aya digital kapungkur mah ku matahari. Kumaha kan matahari teh ti wetan teh biji tah. Nyenterna teh upami biji panon poe ti wetan pasti nyenterna teh bakal kakulon. Tah di mana-mana waktosna luhur idza zalat di mana-mana lingsir naon asamsu panon poe kitunya lingsir teh tengah maju tengah panon poe teh dugi ka tengah-tengah langit tengah-tengah langit tah eta geus lingsir saeutik kitunya lajang mengok saalit janten nyenter teh bakal kapalih wetannya mengok gitu ngagilir ka kulon mataharina nyenterna bakal kawetan ta illa nang teu kengeng dina waktos lingsirna pisan mah teu kengeng dugikeun ka mana illa masiri dilli syai'in nepi ka jadina kalangkang hiji perkara mislahu kana pantareta perkara goiro dilil istiwai salianti kalangkang manceran gitu nya jadi datang nama tanah waktosna duhur teh matahari pet nengah-nengah langit upami urang hampir luhureun mastaka mengok saalit lep sa eta waktos duhur
waktos duhur. Dugi kamana ila masiri dilikuli sayin mislahu goiro dil istiwai nepi kana jadi kalangkang hiji perkara anu eta kalangkang teh sarua jeung anu ngalangkanganana kira upami engke pados lohor nyanak pulpen atau nepi nyanak krokrak gitu nya nya gitu tadi mana-mana matahari tos mengok kawetan tinggalkeun kalangkang teh bakal kapalih mana nya lamun matahari nyantar kawetan bakal kapalih mana bakal kapalih dia nya akulon tah tingali si pulpen teh upama 20 cm teh si kalangkang lagi bakal 20 cm kan dia tah eta teh seep waktos duhur eta seep waktos duhur jadi dugikeun ka Goirodil istiwa wal asru sareng kaduana waktu asar wa waktuha sareng ari waktuna asar mah mimba di waktu duhri we eta tina sabada seepna waktu duhurnya eta samina kalangkang sareng anu ngalangkanganana dugikeun ka mana ari waktu duhur waktu duhur ila magi bisyamsi nepi wal asri ari waktuna asar teh nyaeta ila magi bisamsi nepi ka surupna panon poe jadi waktu asar mah dugikeun ka surup panon poe leungitna panon poe nyusup kitu nya wal magribu gampil mah wal magribu sareng ari katiluna magrib wa waktuha ari waktuna magrib mah nyata mimba di magi syamsi dina sabada surupna panon poe seepna waktos asar teh dugikeun ka mana ila magi bisyafaqil ahmari dugi ka surupna mega anu beureum ke dina sabada magrib sok aya mega anu beureum eta seep waktosna magrib kitu nya sanes layung bentene maksudnya layungnya mega wal isya'u nomor kaopatna isya mana waktuna isya wa waktuha ari waktuna isya mimba di waktil magribi eta tina sabada seepna waktu magrib dugikeun ka mana ila tulu'il fajri nepi ka bijilna fajar as-shodiqi anu bener panglamina seepna waktu magrib upami saur di dieu mah jam berapa jam 7 gitu jam 7:04 jadi jam 7:04 terus isya gitunya dugikeun ka mana dugikeun ka bijilna fajar gitunya dugikeun ka bijil fajar teh jam 4:42 20 dugi ka waktosna subuh gitunya panglami-lamina gitunya dugikeun ka bijil fajar sodik ari fajar teh aya 2 itu nah engke di upami di laut ketinggali kitunya ta fajar teh aya 2 aya fajar kidib aya fajar sidik upami fajar kidib mengeluarkan cahaya tapi ka sisi heula upami fajar kidib langsung ka luhur engke tah gitu matai ka luhur langsung merotol matahari eta fajar sidik wa subuh sareng kalimana subuh wa waktuha sareng ari waktuna subuh mimba di waktil isya'i eta dina sabada seepna waktu isya jadi jam 4 jam 4:42 upami di dieu seep waktuna isya mangka sumping waktosna subuh dugikeun ka mana ila tulu isyamsi nepi ka bijilna panon poe gitu nya nepi ka bijilna panon poe itu bijilna panon poe mah seperti ini hampir karena jam jam 5 langkungnya jam genep kirang 3 menit gitunya jam genep kirang 3 menit gitunya jam genep 3 menit gitu eta juruan subut bisamsi patajibu mangka wajib naon hadihil furudu ieu pirang-pirang fardu fi awqatiha dina pirang-pirang waktuna ieu fardu wajib ngalaksanakeun anu 5 ieu kitunya dina waktuna
teh kenging keluar dina waktuna. Wajibna ka mana ala kulli muslimin kasaban-saban muslim. Muslim anu kumaha baligin anu boga akal, baligin anu baleg, akilin anu boga akal, tohirin anu suci. Nyata maksudna suci di dieu mah keuna ka istri anu suci tina haid sareng tina nifas kitu nya. Sadaqallahul